Ieu teh masih dina pasal milih milih gurunya, milih ilmu jeung milih guru. Dawuhan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mahalaka mual ruksak, marugi maruksak, saha imruun hiji jalma an musawaratin tina sabab musyawarah, ku pentingna musyawarah sakumaha dina Al-Qur'an dicariskeun nya wasyawirhum fil amr, maka kudu musyawarah anjeun dina sagala urusan. Saur Sayyidina Ali, moal rugi moal ruksak hiji jalma tina sabab musyawarah, malah loba untungna, loba hikmahna, loba kebaikanana tina sabab musyawarah. Ari geus dimusyawarahkeun mah ngeunah teu ngeunah da eta ladang musyawarah. Kila diucapkeun rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a, tina pentingna musyawarah, tina tina pentingna musyawarah sehingga saur seorang ulama, jadi jalma teh berkelas, aya 3 kelas. Aya lalaki anu sampurna atawa jalma anu sampurna, aya anu satengah lalaki satengah jalma, aya anu eueuh nanaonan pisan, aya anu sampurna, aya anu satengah, aya anu eueuh nanaonan. Gitu. Nu kumaha ari lalaki anu sampurna? Farrajulu man lahu ra'yun shaibun wa yusawiru. Ciri jalma anu sampurna atau lalaki anu sampurna teh nyaeta jalma anu boga pamikiran anu halus. Itu pendapat-pendapatna teh, ide-idena teh halus aralus gitu. Nah, terus sanajan manahanana boga ide anu aralus tapi tetap ngalaksanakeun musyawarah. Henteu pedah pemikiranana, pendapatna, idena halus. Da halus ieu mah. Terus we henteu dimusyawarahkeun teh kitu. Sanajan ceuk manehanana ieu pikiran, ieu pendapat, ieu ide halus tapi tetap menta pandangan kanu sejen gitu. Pan ari menang sorangan mah pasti halus wae. Dangareuna ge pikiran sorangan, tapi belum tentu anu cek sorangan halus mun diasongkeun ka batur mah kadang-kadang kan aya anu cek batur mah goreng gitu. Cek urang halus, asa halus tapi di asongkeun ka batur cek batur mah goreng. Tah maksudna gitu. Jadi aing ngaran lalaki anu sampurna mah diulang nyaeta pemikiranna aralus cemerlang, idena aralus. Tapi sanajan pemikiran halus eta tetap ngajak musyawarah ka batur, nanya pendapat ka batur kumaha. Wanis porojulin jeung aya lalaki teh anu satengah sampurna, setengah lalaki lah.
fleksibel. Setengah lalaki lain, awewe lain. Jamak lain, satu lain gitu. Setengah ya. Setengah lalaki. Nu kumaha man eta jalma lahu eta tetep ka man ra'yun aya pemikiran saeun anu bener. Walakin la yusawiru tapi teu musyawarah. Aing ngaran anu setengah lalaki mah setengah jelema, setengah sampurna. Ari pemikiranna mah alus wae, ideuna mah, pendapatna mah halus lah sia teh diakui. Ngan tara daek musyawarah gitu. Non iya berenan betekong. Betekong. Betekong tara musyawarah lah pokoknya macik aing mah halus gitu. Bae itu minta pendapat ke batur ge. Eta teh ciri nu kurang sampurna eta teh. Kurang sampurna. Biasanya terus walakin naroya atawa daek musyawarah mah nya. Jalma itu teh daek musyawarah mah ka batur. Kumaha ieu pendapat anjeun tentang ieu ngan manehna mah eueuh sekali pemikiran atau pendapat manehanana gitu. Estuning bergantung ka batur we gitu, tatanya we wungkul gitu, musyawarah wungkul. Teu boga pemikiran mah. Eta oge kaasup nu satengah. Itu setengah laki, setengah sampurna. Setengah jelema. Jadi anu setengah jelema mah dua do ieu teh. Bisa jadi pendapat nama cemerlang alusnya ide nama ngan tara musyawarah eta kasup setengah tah gitu teh. Atawa kitu nya aya musyawarah mah osok. Kan tara aya pendapatan sia teh mah. Milu we mungku ngajejegan gitu. Tara aya pemikiran-pemikiran anu alus. Eta oge setengah kasupna. Anu katilu wala saya nya anu lalaki eueuh nanaonan lah. Ieu mah lalaki lain awewe lain jelema lain. Eueuh nanaonan eta mah ieu benalu wungkul. Eueuh manfaatna eta mah. Nu kumaha nu eueuh nanaonan eueuh manfaat teh? La rakyat boga pamikiran. Itu musyawarah ngajak musyawarah ka batur minta pendapat teu. Ide teu boga, pemikiran pendapat teu boga. Tatanya tara daek. Anu kitu mah disebut bodoh katotoloyoh cekolot mah. Aya bodoh teh aya dua do. Aya bodoh alewoh cekolot mah. Aya bodoh katotoloyoh. Ari bodoh alewoh mah rumasa teu apan eueuh kanyaho, ngan daek tatanya. Alewoh eta ngaranna bodoh alewoh. Ari bodoh katotoloyoh mah maneh mana teh belegung tapi tara daek tatanya cicing we atau beki sasar gitunya beki sasar. Tah kira-kira mah anu disebut nu lain eueuh nanaonan teh jelema nu eueuh nanaon teh nya eueuh nanaonan teh kitu pendapat teu boga sesuai jeung di dieu gitu. Tatanya minta pendapat ke batur tara eta nu katilu. Jadi sakali deui jalma teh aya tilu rupa, hiji aya jalma nu sampurna, dua aya anu satengah setengah jalma, tilu aya anu eueuh nanaonan eta mah.
boga nilai. Wa qala sareng dawuh sa Ja'far Shadiq li Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu syawir fi amrika ma'al ladzina yakhshawna Allah taala. Saur Syekh Ja'far Shadiq ka Sufyan Ats-Tsauri ngadawuhna kieu syawir gitu. Padahal Sufyan Ats-Tsauri teh wah ulama besar atuh, ulama anu ti payun, ulama salaf. Pamit lepat golongan teh tabiin gitu. Generasi setelah sahabat Sufyan Ats-Tsauri. Pamit lepat. Tasaur Ja'far Shadiq ka Sufyan Ats-Tsauri syawir kudu musyawarah anjeun pi amrika dina urusan anjeun. Jeung saha musyawarah teh kudu menta pendapat teh ka saha? Menta pendapat teh bermusyawarah teh jeung jalma-jalma anu sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Ari jalma anu sieun ku Allah Subhanahu wa taala nu kumaha nya eta jalma anu geus asup kana kelas muttaqin, jalma anu takwa. Nya. Jalma anu takwa arek ningalkeun maksiat si enon ek ningalkeun ibadah sieun ku sahaku Gusti Allah. Arek ngalaksanakeun maksiat nya kitu sieun ku Gusti Allah taala. Jalma anu takwa. Jadi minta pendapat teh bermusyawarah teh lain ka sembarang jelema. Ya aya nu lewat ayo diajak ngobrol minta pendapat bari teuing saha eta jelema teh teuing kumaha tah teuing boga kasihan ku Allah teuing teu nu dibeta pendapat teh karena ge zaman nu lewat ulah minta pendapat mah musyawarah malain kan kitu tapi kanu boga kasihan ku Allah. Wa talabul ilmi jeung ari talabul ilmi teh min a'lal umuri tina pang luhur-luhurna pang mulya-mulyana pagawean perkara. Ari talabul ilmi teh luhur nilaina gitu. Tapi wa ashabu hasareng pang hese-hesena ari nilaina mah luhur talabul ilmi teh ngan hese nya hese nangan ilmu hese pangihna jeung ilmu maka kusabab ari ngaji teh ari talabul ilmu teh hese maka musyawarah dina masalah talabul ilmi teh ahamma eta lebih penting wa wajib jeung lebih wajib. Kusabab ari talabul ilmi teh hese. Eta ku hese-hesena dengan aya ulama anu tos masantren 40 tahun asa teu daek we bisa ngaji. Wih, kalau murna aya di jalan aya naon teh cai ngecelak kana batu tina akar celak eta batuna nepi ka dekok saur eta santri anu geus masantren 40 tahun eta batu anu sakitu teu asna tapi ku cai terus-terusan anu sakitu encerna aya ngaran cai aya ku terus-terusan mah matak jadi legok gitu matak aya paribasa geuningan cikaracak ningang batu laun jadi lain teh cak-cak kana huntu laun-laun dilebok.
cabak-cabak kana baju, laun-laun kana rok cenah. Ada eta mah. Lain ieu mah eta da dugi ka uwi deui ke pesantren. Anu disebat Imam Ibnu Hajar. Tah eta teh landian Ibnu Hajar teh anak batu. Jadi pedah nyontok kana batu gitu. Batu ga nu sakitu teh asna bisa dekok ku cai. Ai tuluy itu lain mah. Nah ieu teh hese-hese teh ngaji teh. Hese-hese oge lamun terus-terusan mah gitu bisa jadi gampang asup ilmu. Oh jadi Ibnu Hajar seorang mufti itu ahli fatwa dina ilmu fikih teh jadi mufti itu teh Ibnu Hajar. Lamun disebut syekhuna dina kitab fikih pasti kadinya ka Syekh Ibnu Hajar. Mun dikatakan qala syekhuna dina Fathul Muin atau napi dina Takrib Fathul Qarib. Lamun disebutkeun qala syekhuna teh ka Ibnu Hajar. Tah itu ku hese-hese nang ngaji matak cek di dia perlu musyawarah dina masalah thalabul ilmi teh leuwih penting jeung leuwih wajib. Ulah kabawa ku si kaba-kaba kawas anu palid ku cikiih ulah. Kawas nu kabawa caah. Qala al-Hakim ngadawuh Imam Hakim idza dahabta di mana ini anjeun ila Bukhara ka nagara Bukhara la ta'jal ulah gagancangan anjeun fil ikhtilafi dina bolak-balik ila a'immati ka pirang-pirang imam. Lamun anjeun arek indit ka mana ka nagara Bukhari gitu. Adawuna kieu. Saur Imam Hakim. Ulah gagancangan rusah-rusuh bulak-balik ka imam. Ka imam teh ka pemerintahan. Ulah hayu we bulak-balik. Kumaha atuh wamkus maka kudu cicing anjeun sahro ini 2 bulan hatta tata'ammala sehingga mikir anjeun wa takhtaro jeung milih anjeun al ustadan ka ustad. Jadi ulah waka ayo tanya ka pamimpin ka imam ka anu boga wilayah gitu. Mun ayeuna mah nguruskeun administrasi diheulakeun hayu. Kitu surat-surat ka kelurahan ka kecamatan. Ulah waka cenah. Gitu. Ulah waka. Cicing heula 2 bulan. Mikir-mikir. Hatta tatamal sehingga mikir anjeun wa tahtarob jeung milih anjeun ustadan ka ustad. Gitu. Cari informasi ustad anu terus di pikiran nya kita mending ka mana mending ka ditu ulah ka ditu ulah jadi ulah ka ditu kan eta pilih maksudna anu mana aja gitu. Cari informasi lah mun ayeuna mah gitu. Di mana anu sakirana cocok jeung kahayang urang gitu. Cocok jeung anu dipiharep ku urang. Tina segi ilmuna mana anu ku urang di udang teh anu hayang dikaji teh mana.
sababna pangna kudu mikir-mikir 2 bulan teh ya ayeuna lamun rusah-rusuh ujug-ujug nguruskeun administrasi gitu ka ditu ka dieu henteu mikiran masalah guru nu mana nu rek dipilih fa innaka in dhahabta ila alimin sabab lamun jung ini teh ka hiji alim ahli ilmu kaajengan anu ini wabadata terus ngaji anjeun wabadata terus ngamimitian anjeun bisa pergi kana ngaji indahu di deketan eta ahli ilmu terkadang teu ngagetkeun gitu pangajianana henteu sesuai harapan. Nah, lamun teu dipikir teu dibulak-balik heula jog-jog ini ka hiji ajengan gitu ka hiji guru terus anjeun miluan we ngaji mimitian ngaji begitu datang ke pesantren terkadang anu kusabab henteu dipertimbangkeun heula tadina pas milu ngaji henteu memuaskan ya. Kusabab aya beja tadi dinya cenah ngaji anu bejana gitu kagarek beja ti sajalma langsung berangkat gitu aipek teh minta ngaji alah geuning kieu euy gitu kadang-kadang teu memuaskeun teu sesuai harapan gitu eta akibatna tina rusah-rusuh teuing tanpa pemikiran heula teu dibulak-balik heula gitu teu istikharah heula gitu patatrukahu kusabab teu memuaskeun teh pasti nya kusabab teu memuaskeun teh di luar dugaan teu sesuai jeung harapan patatrukahu lamun geus kitu mah pasti geus ngarasa teu betah geus ngarasa teu cocok geus ngarasa di luar dugaan gitu henteu sesuai harapan bakal ditinggalkeun eta ustad teh aing teh betah euy sakareke 2 poe asa kieu geuningan teh ini deui we ini deui wa tadhaba jeung init anjeun ila akhara nu sejen pasti neangan pesantren anu kira-kira cocok deui gitu dasan ngarasa teu betah ngarasa teu cocok pagawean kitu teh nya ngan saukur 2 poe sapoe ngarasa teu cocok init teh teh palayu baroku moal berkah moal menang ilmu nu kitu mah atuh yang menang ilmu kumaha cek tadi ge ari ngaranneangan ilmu teh panghese-hesena eta ayeuna ngan 2 poe ek bisa naon 2 poe di dinya moal diberkahan moal menang ilmu Patamal maka mikir-mikir anjeun kusabab kitu tah ari tanpa pemikiran anu leulang maka kudu mikir-mikir pisah roe ini dalam 2 bulan erek init ke pesantren teh rek milih pesantren rek milih ajengan teh kudu mikir heulana oge 2 bulan istikharah di dinya gitu nyuwunkeun petunjuk ka Gusti kamana ye saena ye bi ikhtiyaril ustadi dina milih guru wasawir jeung musyawarah anjeun hatta la tahtaja ila tatrukahu musyawarah heula mikir-mikir 2 bulan dina milih guru teh terus musyawarah jadi supaya henteu kudu kitu henteu terjadi kitu henteu terjadi kitu saperti nu tadi kakareke 2 poe sapoe saminggu kabur ini teu balik deui supaya ulah ninggalkeun anu jadina teu dibarokahan gitu ninggalkeun ajengan beri jeung da moal bebeja ai kitu mah nya pastina oge aing ngarasa teu betah ngarasa teu cocok kakarek
3 poe ini pasti mah bebeja, pun bebeja mah era kabur ngaranna bener. Mata kumaha diberkahan oge kabur. Wal iradi jeung ngabalieus tidinya malieus. Malieus nya teu bebeja. Pandatang kudu ka ciri tarang, mundur kudu ka ciri mundur. Nya gitu. Nya mundur teh balik katanya. Patas buta maka tetap anjen indahu di eta alim hatta yakuna sehingga bukti naon sehingga bukti naon ta'allumuka ngaji anjeun mubarakan eta diberkahan. Jadi lamun geus kitu mah mikir-mikir 2 bulan dina neangan guru, neangan pesantren terus musyawarah gitu. Moal matak ninggalkeun eta ustad anu bari teu bebeja teh ya. Moal matak kabur gitu. Tapi kumaha matak tetap betah di dinya deket anu alim eta ahli ilmu eta sehingga hatta yakuna ta'allumuka mubarakan. Lamun tetap di deket eta jalma ahli ilmu guru anu loba ilmuna bakal diberkahan gitu. Watan tapi ajeng anjeun bakal ngalap manfaat bi ilmika ku ilmu anjeun. Jadi bakal manfaat ilmu deui gitu. Jadi ulah sakedeung teuing gitu ari ngaji teh. Dia lamun tetap di hiji orang alim ngaji di guru eta bari lila maka bakal diberkahan jeung bakal bisa menang ilmu anu manfaat bari loba. Wa'lam bi anna sabra was sabata aslun kabirun wallahu a'lam bissawab.